ngomong ini gede-gede saha cerita teaki Cito mata mana Cito orang mana Cito nak orang Cibaduyut beteng dayut sakio langsing mah sakio gulis laki mana cina ya saya mah itu pembohongan gitu ayo ngomong ya saya mah wae mana tanya esenya jeung nubutam ieu ngomong ya saya mah wae mana ieu tok ka dieu eta mah tatang palang ki di mana tuh iya tah ieu mana aduh ayo daun di teto yo niu kala ini belangsak tatanya teh geuningan ngadenge omong batur mah cenah aki-aki ieu teh cenah bageun naon ning ngajadong deui tempat kos kieu aing mah ieu nu ngomong dua isa ada jelema apa beru urang sakieu geulisna ki sebut beru ai tadi bani luhur sorana di ditu geus aki-aki mah budak sugan batur dihareupeun di luhur oh ini heuh jenengan teh sangaran tadi Ceito diuk Ceito diuk ini mending bayang sakos kieu aing katanya teh naon Ceito ka dieu ieu ki selaki urang teh jarang balik ka mana jarang baliknya teh nyaho teh ngaranna si Saban binti Selud si Saban ngaranna binti Selud si Saban teh anu sok ieu teh geuningan ngede-ngede ge mah cek barudak teh mah geuning aya dina topeng banjet ih bongbong sarua ngaranna Saban topeng banjet teh ae lain naon sih selaki urang mah tukang luntang lantung lu dagang gayung teh ih lain ki ini nama tukang kadi bisnis oh tukang bisnis bisnis na aya cair ay eueuh mati ngadenge beja teh kamar ti si Saban teranggang di tangga Cikur eta lain eta mah Saban belenong lain wae geuning Saban belenong eta mah ieu mah salaki anu Ceito Asep terus kumaha hayang naon ieu teh niuk dina sendal hayang naon ayeuna Ceito teh datang ka dieu teh ka aki teh kieu jauh-jauh anggang di jugjug anggang jauh di jugjug anggang di teh ieu tah kitu caritana mah yeuh ngadenge teh aki bongkok anu buta teh cenah jawara pinter ngubaran jelema nu tadina galak jadi tunduk alhamdulillah aki teh sakti kamari oge anu datang ka dieu geuning ieu jeung si Ujang si Abah teh ieu minut teh eta duaan teh jeung eta tah Jajang pan kamari ge anu burut ka dieu Jajang kamari teh cita ku aki teh sudah diubar make minyak keltiknya minyak nengan kalapa nunggal Jajang kalapa nunggal dijieun minyak keltik pambalir hari teh nanya gini nya apa wae teh ki geus dijieun minyak keltik ye naon deui cek aki teh balurkeun kanu burutna balurkeun terus nanya si awewe teh cager moal ki cek apa wae teh Jajang dibalas ku aki teh jawab
Insya Allah herang. Selaki uing mante burut. Ente. Oh jadi hayang kumaha tuh. Si Saban teh ente betah di imah. Hayang gelepek-gelepek di mah. Maksudna teh ecek batu mah kudu boga kijing bungker. Tenang, aduh gitu mah kecil. Bawa deh kuaki mau gelepek-gelepek ke cicing di imah. Gelepak apa modal gitu Ki? Gelepek ada tak? Betah di sini di imah. Cicing di imah? Oh. Kamu ada usaha? Lamun dijurungkeun daek usaha eta. Tapi gegelepekan heula. Lamun nginum cai di aki teh mana cai aki teh tah. Nya. Lamun nginum jampe aki pasti bakal gegelepekan. Mawa cairna teh ka dieu. Mawa ieu Ki yo. Oh ka dieu orang jampe ku aki. Ya, nya. Yo Ki dengekeun nya. Oh. Si Saban teh. Mana cairna mana? Yo kita. Oh iya. Yo dengekeun Ki. Heeh, kumaha? Si Saban teh sering kagoda. Ku Maning ku kagodana ku awewe maki. Kunaon atuh kagodana? Bencong selebar. Ku bencong. Bahaya anu kitu teh. Aduh anda eta mah. Nu kitu mah kade ulah. Geus kajenting dibere cewek ku akinya. Oh, dia ada itu ngayakeun syarat sang datang ge di imah. Daek sokin syaratna naon? Hiji. Asa urang ieu dengekeun Ki. Urang ceu itu cenah naon we. Cicing. Ieu ka mana jalanna ieu? Ieu naon ieu tong kata ning dipentogeun ka urang. Oh, salah. Dibalik pas mereka dia ke ku kita kitu. Caina tadi mana? Tak ada aropan. Mana? Emang jeung nu buta mah capek urang jadi urang nu ngalayanana. Ya Allah, kuntang dicokot. Oh, iya jampena. Iya gini jampe ku aki ya. Pokoknya segala cara ame si Saban teh tunduk bungkem soalna biwirna teh jiga anu seboga biwir 10. Iya aki hiji teh mawa cai teh jeung nginum aki tadi nginum mana? Tah hiji teh hareupeun. Orang cara orang mah geus macok ti heula. Ini imah ke sadiakeun. Daek teh mencit hayam jago nu panggede-gedena, boga hayam jago teu. Tuh, kudu meuli deui meureun Ki, modal deui wae. Boga entok teu? Henteu. Aya entok di pasar. Boga domba teu? Henteu. Henteu keneh wae. Naon atuh? Aya ge boga itu, gorengan, goreng bakwan jeung goreng pisang dagangan. Wah, meukeun nu kitu mah. Menipu pilih aing. Bakakak hayam. Engke urang ngabakakak. Upang gede-gedena. Nya meuli heula we. Geus dipuncit geus diasakan anterkeun ka dieu kaki. Eta mah lapareun meureun aki. Kan tadi sanggup cenah jeung syarat sama gegelepakan di Sabang. Geus nosok. Hayang naon deui? Geus eta hukum bakakak anu gede. Cubang bakakaknya Ki. Ya, geus siap ngaranna si Saban. Saban binti Salud. Bismillahirrahmanirrahim. Ungkut dina bunuh sayang walet dina putar parungkut jeung nu burut ai malik sieun bucat jak ciko anjing nanyak taina nongho cing ciripit bobogan ucing leutik kajepit cing parengkel ai ucing sing parengkel. Udah hampir aku lampang ucing modal merengkel. Lo cicing hola tuh tong malan wae. Jak jikho. Anjing nanjak taina nongho. Ali bete serembel. Bobogan me gede kajembel. Cing ciripit. Budak leutik eta mah cing ciripit. Budak leutik kacapirit. Aduh, bau meureunna. Nah, dia lagi teh poho di jampen aja. Eta aya nu kos kitu. Hong gelepek. Geledeg, dor ti kulon. Anak sih maki, geledeg, dor di kaler.
Geledek dar der dor di kidul. Geledek dar der dor di kulon. Gelepek 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 pisambar geledek. Aduh, saya sambarna ulah si saban ki. Oh cicing heula teh ngomong wae aing rek kumaha jampena. Beusi salahan. Pan jampe heng gelepek gelepek cenah. Heh cicing. Gelepek 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 teureun-eureun. Puah. 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 Ah, keinumkeun nya. Keinumkeun ka si saban. Nya. Oh. Lamun diinum ieu cai ku si saban kena bakal gelepek-gelepek cai toh. Nya. Heeh. Heeh. Jalan, laki arek minum heula cai aki. Nya. Oh. Ini masalahan. Aduh. Dah matana buta, nanu dijampean kumaha nanu lag-lagna. Nah aing jadi liar kieu. Kejadian ieu mah yo. Malah petaka ieu mah. Aing lieur. Dukun. Aing lieur. Senjata makan uang geunan. Aing lieur.